Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 6 Desember 2025. Masih dina suratul Kahfi ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadorobna mangka ditutup ku kami saur Allah kasaha ala adzanihim kana pangupingna itu jama-jama ashabul kahfi. Sabab waktu harita ashabul kahfi ngadoa dina ayat satayacana hoyong mentap panyalindungan ti Allah. Akhirna ku Allah ditutup telingana supaya tenguping, ditutup socana, dibobokeun di mana fil kahfi dina jero guha. Sinina anu eta bobona teh pirang-pirang tahun ada dan anu dihitung. Nyata 308 tahun menurut Hijriah, 307 tahun menurut RI atau Masihiyah. Kalender Masihiyah maksudna teh. Saterasna summa ba'asnahum tuluy dibangkitkeun ku kami hum itu ashabul kahfi saatosna 308 tahun lina lama supaya nyahoeun supaya mengetahui ayu hizbun saha di antara dua golongan asho anu bener hitunganana tahun 5 tinaon perkara labisu anu anyana tos diam di jero guha amadan anu mirang-pirang lami atau lila pisan di lebetna. Jadi upami urang menurut syariat mah atuh da 308 tahun mah kedahna buruk da teu mangih tuang. Tapi ku Allah dihirupkeun biasa sarehat. Tapi ka digugahkeunana saterasna. Ketika Rasulullah bingah ngupingkeun hikayat-hikayat tapi di luar sanes tina Quran anjeunna teh bingung ieu teh antara bener atawa ngan dongeng. Ketika itu Allah langsung ngawahyukeun ka Rasul supaya kebenaranana yakin. Nahnu ari kami saur Allah nakusu kami ngisahkeun alaika ka anjeun Muhammad. Tah eta teh benar berarti sebab Allah ngawahyukeun. Jadi atas kitu mah tos teguh tos tenang Kanjeng Rasul sabab eta teh cerita teh hikayah teh ngajadikeun perhatian kanggo anjeunna kebenaran ti Allah. Sanes cerita-cerita fiktif. Jadi jelas ieu teh benar-benar aya ashabul kahfi teh. Naba'uhum kami beritakeun ka anjeun atawa nyaritakeun ka maranehanana bil haqqi kalian benar. Innahum sanyana ari itu ashabul kahfi anu tujuhan fityatun eta teh para pemuda anu belia anu mesit keneh jag-jag waringkas amanu bari ariman pemuda teh ka Allah birabbihim ka pangaranana itu para ashabul kahfi wazidnahum jeung kami tambahkan kami saur Allahum ka itu jalma-jalma ashabul kahfi hudan nyaeta pituduh atawa hidayah. Saterasna warobatna jeung kami teguhkan atawa jeung neguhkeun kami saur Allah dibeungkeut sabeungkeutan mengikat ala qulubihim kana hate-hatena itu ashabul kahfi warus harita idz qamu samang-samang satos gugah tos aya di lingkungan masyarakat jeung raja-raja idz qamu samang-samang berdiri tegak tampil di depan masyarakat umum jeung raja anu dolim faqalu barik pok pidato manehanana di depan umum Rabbuna cenah kitu ari pangeran urang sadayana lain berhala lain nyaeta pangeran urang sadaya teh Rabbus samawati anu nguasai anu melihara as-samawati pirang-pirang langit kitu pidatona ashabul kahfi wal ardi jeung muka bumi eta teh nu Allah nu gaduhna teh nu ngurus ngaturna teh lan nad'u teu meunang ibadah urang sadayana min dunihi selain ka Gusti Allah kitu. Hebat wani lantang di depan raja nyebatkeun ulahnya mah berhala
kudu nyembah ka Allah, ulah nyembah min dunihi kasalianti Allah. Ilahan anu wajib disembah ku urang sadayana. Laqad kulna maka sanyana kulna kami bercerita ini, kami ngabejaan ieu teh idan lamun anjeun tetep nyembah berhala syatoton anjeun pasti jauh tina rahmat Allah, jauh tina keberkahan, jauh tina kebenaran. Jadi waktu harita seueur nu lebat kana ajaran Allah ngalangkungan ashabul kahfi margi lantang nyariosna bener anu diucapkeunana kaharti ku masyarakatna. Tah kituna alhamdulillah eta cariosan ashabul kahfi. Insyaallah diteraskeun deui dina dinten enjing dina lalakon hikayah ashabul kahfi. Barakallahu li walakum sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna. Kalian insyaallah patepang deui dina waktos anu sami kalayan urang sadayana dipaparin kasehatan ku Allah, dipaparin anugerah barokah sareng magfirah, insyaallah patepang deui di dunya sareng insyaallah patepang deui di akhirat mun urang sami-sami iman, sami-sami takwa pasti dikumpulkeun deui jeung jami-jami anu saroleh. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.